Aji Saka, dongeng Juragan Guru. Zaman baheula pisan nu jadi raja di Pulau Jawa teh jenenganana Dewata Cengkar. Karatona di Medang Kamulan. Eta ratu teh bangsa buta, kabekina jelema. Awakna sagede munding kabiri, unggal poe kudu bae tulang jelema. Dikerekep hirup-hirup bae, cara ucing ngakan beurit. Celetrok sirah jelema teh dicetrok, cara urang nyetok jambu meureun, tuluy digorogotan dagingna. Tulangna oge dikokosan deui. Jeung ku gembul deui eta buta teh. Jelema teh beak-beak bae, tara aya sesana. Ari nu purah neangan tuangan raja teh papatihna, unggal poe teu meunang henteu, kudu caos budak hiji anu lintuh. Ari nu kuru mah teu beukieun. Aki-aki oge teu beukieun deui, da liat jengkelang cenah. Atuh jelema-jelema teh ngan bati susah bae, da ngalawan mah teu bisa, kawantu buta gagah. Mata kuatir pisan ku indung bapa anu jadi parabtea. Careurik pating jarerit. Ari nenjo anakna dipaksa ditewak, dibawa ka karaton. Komo budakna mah jeritan adug-adugan, kokoceakan. Tapi kekeh bae direjeng diborogot rek dijieun parab. Patih oge karonyaeun, ngan kumaha atuh da sieun ku raja. Dina hiji mangsa, geus 2 poe papatihna ngulincer bae ka unggal lembur dengan budak anu lintuh. Weleh teu manggih. Jol ka lembur ieu ngan manggih nini-nini ngan manggih aki-aki bae, budak mah euweuh. Atuh da meureun geus beak ditungtut unggal poe. Atuh raja geus ambek-ambekan bae ka patih. Euleuh mun ceuk neangan ka sakola mah nya, beureun babari meunang nya euy, da rea. Ngan eta harita mah can aya sakola kabeneran bae. Jeung bejana harita oge budak anu keur sakola mah teu beukieun, da peuheur jeung pait cenah. Isu keneh tukang neangan budak teh geus rabul ka unggal lembur. Juragan Patih damelna lunga-lengo bae, nempoan sugan aya keneh budak pasesaan. Ujug-ujug jol bae aya budak lalaki. Nya lintuh, nya bersih, nya kasep deui, kira-kira umur 10 tahun. Nyampeurkeun ka Juragan Patih bari umat imut. Teu isineun, teu sieuneun, kawas kabatur ulina bae. Ku Juragan Patih dipolototan, da nyaaheun ari kanu bersih, kanu berseka mah. His, geuwat elu nyumput. Nah, make los-los ka dieu. Halik, geuwat ka ditu. Tapi budak teh anggur balham belehem bari suraseuri, lunggak linggek. Anak saha lu teh? Rek naon los-los ka dieu? Kuring mah urang lembur ditu. Cek budak teh bari nunjuk ka lembur dina lamping gunung. Rek ulin we, rek ka mana mamang teh? Geuwat balik ka ditu, bisi dipake parab. Lumpat, tuh nyumput di numpuni. Ah alim, kuring mah hayang ulin, keur neangan naon mamang teh lunga-lengo. Na aya budak bangor-bangor teuing, hayang jadi eusi beuteung buta sia teh. Nya hayang dihakan ku raja. Aeh, na aya budak mah hiwal teuing. Saha ngaran sia? Aji Saka. Aji Saka. Nah sia teh geus teu boga indung bapa, hayang paeh sia teh. Embung paeh mah dihakan ku raja mah hayang bae. Kumaha ieu budak teh? Ari paeh embung, ari dihakan hayang. Atuh sia dek disebakeun bae ka raja. Nya ku aing. Mangga, naon buruhna? Buruhna. Kapan dek dituang ku raja? Na make menta buruh. Lamun raja kabeureuyan nepi ka paeh, kuring moal diburuhan. Juragan Patih kageteun. Nah sanggup elu maehan Dewata Cengkar?
Sanggup bae ari dititah mah, ngan kuring menta buruh, hayang dibere tanah salagana totopong kuring. Heg, sakitu mah teu pira teuing. Hayu ayeuna mah urang ka karaton ari sanggup mah. Buru-buru juragan patih ka karaton nyandak Aji Saka. Anggatna oge mane ngagidik. Da hoyong geras sumping. Aji Saka ngiclik nuturkeun pandeuri. Ari geus sumping ka latar, saur juragan patih. Man, elu ti heula. Ti kajauhan keneh Dewata Cengkar geus gugupai. Gawat patih bawa ka dieu ngaing geus kukurubukan beteung. Lah kabeneran menang nu lintuh. Katingalieun ku Aji Saka, Dewata Cengkar sihungna ranggeteng. Panona bolotot JR celetre. Buuk ngarereuwig. Jigrah-jigrah bae kumerot. Geus asakop bae meureun nenjo budak bahono lintuh teh. Atuh mun urang mah sieun nya. Ari Aji Saka mah anggur telenden bae nyamperkeun. Kerawek bae ku Dewata Cengkar diranggem lebah cangkengna. Seleweg masakana dihuapkeun rek dikerekeb. Kereng kereng kereng. Sora sihung kana mastaka Aji Saka. Sadara gaji dikesrengkeun kana wajah. Gerut gerut gerut. Digegel, dibenyeng, ditongtak, weleh teterak. Atuh Dewata Cengkar napsu. Seleweg disamualkeun, pek digayem kabeh. Ngan gejlok bae Aji Saka nojal kana ti koro Dewata Cengkar. Melag teu asup teu bijil. Diteureuy hese, diohekkeun hese. Pundukna diketikan bari ohek-ohekan. Weleh teu beunang. Di inuman teu beunang, di kuak kieu teu beunang bae. Atuh Dewata Cengkar adu belajar kabuhulan. Calawak teu bisa ngambekan, gerang gerung jeung sesegor, matana bubun celikan. Patih jeung penggawa anu sejen gawena arolohok bae ninggal pola rajana teh. Teu aya nu sasauran. Da sieunneun, kasima meureun. Ari Aji Saka anggur ngagedean di jero ti koro teh. Beuki gede, brah bae ti koro Dewata Cengkar bedah. Hos pae harita keneh. Ari Aji Saka mah teu kuak kieu. Geuat bae siram beberesih. Teu kira-kira bae aratuhanana patih jeung penggawa nu sejen naringal Dewata Cengkar geus paragat teh. Saleuseurian ayeuna mah. Aji Saka nagih janji ka patih. Harita keneh udengna dibeberkeun. Ari pek teh meberna teu beak-beak. Alun-alun geus karungkup. Pasar, karaton, desa-desa, sawah Tegal, gunung geus karungkup kabeh. Udeng merean keneh bae. Atuh sakuliah Pulo Jawa jadi kagungan Aji Saka. Lajeng bae ngadeg raja geus kitu mah. Cak tamat dugi ka dieu. Hatur nuhun.